Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Pareumeun Obor. Dongeng para mitra karangan Uwa Tatang ayeuna mincak bagian ka-13. Para mitra kaum dangu, ayeuna ngadongengkeun perkawis Qodar para wargi sadaya. Budak soleh teh aduh anu keur menangan teh. Hiji cocobi itu para wargi sadaya. Kumaha anjeunna dina nggoni mayunan hiji cocobi ieu. Naha anjeunna tiasa para mitra sadaya nyaeta dielekete ku setan teh sangkan anjeunna males eta kanyeri ku jalan nganiaya kanu jadi lanceuk jeung kanu jadi pamajikan. Ya kitu. Atanapi anjeunna sabar. Anjeunna sabar bari jeung tawakal mumuntang kanu Maha Kawasa sangkan dipaparin jalan nu dipilih dokumentna. Mangga urang keraskeun. Geus kitu mah teu hararese Qodar ngoloyong asup ka kamar. Kitu deui mang oleh ngampih ka kamarna tuluy sare. Ari Qodar sanajan geus ka kamar oge kalawan geus ngedeng weleh teu daek sare. Hate asa beuki pajurawet teu geunah rasa. Geus ngedeng ngorejat di hudang tuluy ngajejentul diuk dina kasur. Bari ngaulun balung ku tulang. Renghap Qodar narik napas meni jero. Ras inget kana beja ti jumenna sobatna. Ras beja inget kana beja ti Rodi. Absin amarah ngare rambut sakujur awak. Timbul nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan. Waktu harita keur mejehna jemplang-jempling Qodar ngalaman tarung merangan pangajak setan. Gerendeng Qodar ngagerendeng jero dadana. Tapi lain gerendeng kecap nu asli, ieu mah kecap mawa sang setan mangaluhan kana jalan nu teu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Qodar sia moal ya untungna sia moal jadi kasenangan diri anjeun teh. Ngagugu kana kasobaran malah matak jadi ruksak dari anjeun teh dileuk. Diseung-seurikeun batur hirup anjeun teu beda teu kejep apu. Eueuh hartina anjeun jadi jiwa lalaki ari kudu beunang dihina ditincak sirah mah ku awewe. Geura teangan di ku anjeun ye. Di mana geus kapanggih paragatkeun nyawana. Lamun anjeun teu daek maragatkeun nyawa pamajikan, leuwih hade anjeun maragatkeun nyawa sorangan. Teu guna-guna anjeun jilaku melenang di alam dunia. Ari sakira matak dihina anak deungeun mah. Sok buru-buru geura kaluar ti anjeun di kamar. Tu cokot di dapur tu epeso jeung bedog geus sareukeut. Teu guna-guna anjeun panjang umur ge bakal jadi kekesed mah. Jadi seung-seurikeun batur. Ayo geura buru-buru kaluar. Geura cokot peso tu atau bedog nu seukeut. Moal nyeri ieu moal sok lah nya gerese we kana beung teh. Kitu para wargi sadaya gerentes caritaan. Hari teh sang setan kolosod Qodar turun tina tempat sare tuluy ngojengkang kaluar ti kamar. Leos ka tukang malah asup ka dapur. Ret-ret Qodar ratreret breh ningali aya peso dapur ngagoler dina luhur meja leutik. Mangkaning ti beurangna meunang ngasah Mang Oleh meuni seukeut naker. Raga Mang Qodar ngarampa kana peso ceug dicokot dirampa seseukeutna. Raga Mang nyekel beuheung bari ngareret kalawang nu kapatengahan. Kojengkang ngalengkah muka tulak pantonu kapipir. Sanggeus muka tuluy kaluar. Reg eureun pipireun imah dinu suni. Harita seseukeut peso dirampa ku leungeun anu kenca. Geus kitu pel seseukeut peso diantolkeun kana palebah beuheung. Bari panon duanana dipeureumkeun. Per leungeun nu dipake ngantelkeun peso kada beuheung teh ngeleper. Astagfirullahalazim. Auzubillahi min dzalik. Cilaka para mitra sadaya. Jalma-jalma nu tadi-tadina sakitu soleh make luas rek maragatkeun nyawa sorangan. Ku jalan mencit sorangan duh nyaan lain bantrak-bantrakeun. Pangaluhna setan teh para wargi abongkena aya paripaos. Perbandingan setan hiji sami sareng kakiatan 40 jalmi. Samemeh rek geresel Qodar ngagerendeng heula. Ibu, apa hapunten abdi luwah lahir tu makaning batin. Kalayan ibu sareng apa kedah ridho abdi. Ku abdi dikantunkeun salalamina ibu apa. Sanes abdi tega ngantunkeun ibu sareng apa langkung dipayun kumaha atuh. Batin abdi teu kiat nanangan ka peuri. Tibatan abdi kasiksa lahir batin salalamina sabios abdi wade undur ti alam dunia. Nini aki hapunten abdi. Andri pek birarawatan saterusna ngaran ratih ku anjeun. Sabab kuring geus ragrag kecap kanu jadi lanceukna. Kuring geus teu kamoga-moga ngaran ratih.
Nanging HP ku anjeun ulah rek nyeri, ulah rek disangsara. Sing bisa nyenangkeun, sing bisa ngangkat derajat. Dan memang nya salila dipihukum ku kuring can pernah disenangkeun pisan. Nuhun Gusti, abdi bade nyangakeun sukma abdi jalaran Gusti anu kagungan. Abdi bade midamel wengi panuntungan anu disaksi ku cahaya bulan nu dina sasih Ramadan. Ya Allah, kitu dina kerendengna para mitra Qadar hari tadi tungtungan ku ngucapkeun asmana Allah. Kersani Gusti Allah anu maha kawasa, masya Allah para mitra kumaha atuh para wargi. Nyebatkeun kersani Gusti Allah maha kawasa nahap pisan ngemesim kuring kitu teh. Nah, dugi kahanteuna Qadar anu kasep teh anu jeung palastra teh saur pengarang teh. Henteu para wargi sadaya. Alhamdulillah ulah reuas-reuas. Atuh watatang nyebatkeun kersani Gusti Allah maha kawasa teh sanesna jang Qadar palastra ku jalanna laksana namahan pati ku anjeun. Nu dikersakeun harita leungeun Qadar aya nu newak pelebah pigulangna. Malah rada dipariuskeun ku saurang lalaki tengah tubuh bari manehna nyarita di barung sumurluas. Astagfirullahalazim. Asep sing emut ya Allah, ya Allah. Pokna bari pigelang leungeun Qadar dipencet atuh pluk pesona murag kana tani. Si horeng newak leungeun Qadar temang oleh bade gana cep dadang. Nu kabeneran harita manehna rek kacai katinggal panto di kapipir bolongor. Disangka kumang oleh maya jelema jahat tas unggah ti imah. Barang kaluarnya Pak Qadar keur ngantelkeun seseukeut peso kana beuheungna. Asep sok engalah kalebet deui. Pokna bari ngaleng awak Qadar bangun leuleus. Bari pesona dibawa ka jero ge Qadar didiukeun dina kursi tengah imah. Gero mang oleh ngagegero cep dadang dununganana. Nu kabeneran harita waktu digegero kumang oleh teh cep dadang pareng lilir. Kalawan ngadengieun sada nu ngagegero. Korejat cep dadang ngorejat kalawan nanya di jero kamar. Samalah Neng Ipah oge pamajikanana kabawakeun ngorejat. Ongkoh awakna kabadung kusi-kusi ku cep dadang. Saha? Mang den punten keluar lah sekedap den. Teh mamang oleh bari nyira harita teh. Punten. Bari harita teh para mitra ngahareupan Qadar nu keur tungkul pok Neng Ipah nanyakeun. Aya naon Kang? Teuing atuh. Sada mang oleh ngagero ka akang. Tema cep dadang ukur sakitu bari keletrek ngalaan selot panto terus keluar. Di kamar dituturkeun ku Neng Ipah. Maksudna tadi teh nu ning hareupan teh Ipah para mitra sanes mang oleh hapunten. Baranggok kasampak mang oleh bade gana keur diupah hareup-hareup jeung Qadar pok cep dadang nanyakeun. Aya naon mang oleh? Pokna bari ngareret ka Qadar segeu Qadar ceurik teu beda ti jiwa awewe juuh cipana. Juuh cimata bari nyuuh kana meja. Tugu cep dadang jeung Neng Ipah ngarasa kaget mulai heureuyan para wargi. Keur kitu guru tak Neng Titin adina cep dadang kaluar ti kamar sabab asa kageingkeun kuno nyarita di tengah imah. Teu hararese ngan pok mang oleh ngajelaskeun. Ieu den cep Qadar teh meuni matak pikareuwaseun untung na mang hoyong ka jaman. Barang kaluar ti kamar ninggal panto nu kapengker bolongor sun. Ti muruk mang mah jalmi jahat we kaluar ti bumi cek mang oleh ka karasa kitu. Ari kitu aya naon atuh mang? Cep dadang ngareret ka Qadar anu masih keneh keur ceurik ngaguk-guk. Geus kitu mah barabat ku mang oleh dicaritakeun yen manehna manggih Qadar di pipir. Kalawan rek namahan pati. Atuh para mitra, ku peso puguh we keur cep dadang jeung Neng Ipah kitu deui Neng Titin. Ngaranyug reuwas lain dikira samalah Neng Ipah mah jeung Neng Titin. Meh bareng ngucapkeun istighfar bari tingpuringis. Pok cep dadang nyarita bari hatena mah ngalenyap. La ilaha illallah Gusti Maha Agung. Jang Qadar kabina-bina teuing kawas nu tara ngalakonan ibadah we. Kawas nu teu boga dasar agama, kawas nu teu bisa ngucapkeun istighfar ngadon rek beunang ku pangaruh setan. Ieu Jang Qadar, pati-pati urang dimangsakeun ku Gusti Allah kudu ninggalkeun alam dunya ieu. Ulah ku jalan kitu atuh Jang. Memang sing sakur nu kumelip di alam dunya baris maut. Namun ulah ku kitu atuh Ujang. Naon disebutna lamun Ujang salaku umat Allah pegat pati ku jalan kitu. Tadi disebutna gitu sampurna moal ditarima arwahna ku Maha Kawasa. Nah aya ku poek-poek teuing atuh elingan ti Jang Qadar. Kawas nu teu boga keimanan we. Cenah eta dumeh Jang Qadar dina waktu ieu keur nampak kamusibatan tina perkara nu jadi pamajikan nyatana ti adi akang nyirati.
tong dipakai pikir letik, tong dipakai ponok pangharepan cek akang. Apaan cek akang kumaha kamari? Kumaha nyarita hareupeun Jang Qodar, keur akang mah tibatan kudu megatkeun kanyaah ka Jang Qodar. Suka keneh teu ngaku adi ka si Ratih. Samalah geus teu hayang KTT deui kudu jadi adi, sabab akang ngarasa era ku umum boga adi talajakna kitu. Dikamanakeun harkat darajat. Ye, akang jeung nu jadi inung bapak. Kitu caritaan Cep Dadang sedang Qodar ku ngadengina caritaan Cicep Dadang kitu. Malah asa namah-namahna langsa. Tapi teu lila Qodar cumarita. Sorana semu peura bari Cibanon disusutan ku tungtung baju. Taan ditampi lahir batin. Dunia akhirat kalayan. Teu disimpen di handap-handap. Estu disuhu dina mun-munan. Ditungkus lobeting kalbu kana pahangkeun sareng kanyah ti akang kali ece kitu deui. Tineng Titin. Sanggem paripaos abot nyuhun abot nyangu sesah kangge ngawangsulkeunana. Nah, tu nasib abdi teh kieu-kieu teuing Kang. Gara-gara namah ti abdi keneh Salami abdi mi hukum. Ratih rai akang nu kadanget ieu teu tiasa disenangkeun ku diri abdi. Teu acan pernah disugemakeun ku abdi. Tumalik kitu, sakali deui abdi bade dadi hapunten lahir tumakaning batin. Ka akang kalih ka ece. Oge kanu janten ibu Rama akang. Kitu basa-basana Qodar matak ngahudangkeun kana langsa anu keur ngadengekeun. Samalah Neng Titin adina Cep Dadang make jeung carindak katarik sedih. Miluna langsa, kabanangna langsa ku caritaan Qodar bieu. Sajawana ti kitu hatena mah make jeung ilu ngageremet euheul kana kalakuan Nyimas Ratih lanceukna. Ieu Jang Qodar sok sanajan Jang Qodar nyebutkeun nasib kitu, moal matak jadi untung ieu. Moal matak namahan kabagyaan lamun ceuk Jang Qodar luas kana diri ku jalan nu dicaritakeun bieu ku Mang Ole. Malah matak jadi nyarikat ka diri urang sorangan. Di mana keur Jang Qodar rek disebut jiwa soleh, rek di mana disebut teguh iman. Sajabati kitu bieu Jang Qodar minta dihampura ka akang jeung ka eceuna. Naon kudu dihampuran aku diri akang jeung ku eceuna. Sabab masalah ieu mah lain Jang Qodar anu salah. Tapi yakin adi akang nu salah. Nu matak ieu geus ayeuna mah. Keur Jang Qodar ulah loba pikiran, ulah rek ponok pangharepan. Keur masalah ieu akang nu baris ning hareupanana. Ceuk Cep Dadang mepes ngagedean hate Jang Qodar. Ya, harita Mang Ole ge milu nyarita, sungun aden alah atos we Asep lah. Bos ena mulai ngimutan itu ieu malising percanteng ka aden atuh da pirah ku aden ge sasauran ukur sasabat lamai wungkul. Nu tangros kaluar tina manah nu putih bersih sung kitu, ceuk Mang Ole mairan. Atuh puguh we Mang abdi nyarita kitu teh lain saukur nyarita tambah bau sungut. Estu kaluar tina ati sanubari abdi. Tema Cep Dadang kitu deui ning ipah pamajikanna milu nyaritaan Qodar. Nganu teu milu cumarita teh lintang ti Neng Titin, gawe nganu teu seukeut ka Qodar nu keur melenguk bari murag-murag geuji mata. Da puguh ari batin mamasing dicaritaan kitu kieu oge tetep peurih alah batan digerihan ku hini. Geus geura sare ka ditu, sabab beuting keneh kakara setengah satu. Pokna Cep Dadang nyarita teu hararese koloyong Qodar ngoloyong. Tuluy ngampih ka kamarna kalawan panto ditutupkeun reket. Ari Cep Dadang jeung Neng Ipah katut Neng Titin adina kitu di Mang Ole. Harita masih kene ting darentul parami tengah imah. Sanggeus aya saparapat jam ti santas Qodar ngampih di ka kamarna, pok Neng Ipah kakara nyarita. Lain ku kitunya eta untung aya Mang Ole make aya pikiran reka cai. Mang Oleh teu reka cai masigana aya kajadian anu matak ngageunjeungkeun ka sarerea nya Kang. Cek Neng Ipah ruas kareureunyakeun. Yuh, tos ditu we keur saning mah kawasan ini. Seung eta kita ngupami mang teu ningal peso anu kapengker muka. Pantun nu kapengker muka rupina mah aya kajantenan mun saena ningal pantun nu kapengker muka teh Mang Oleh. Eta kapan aku mang teh nuju kumaha Mang? Neng Titin kakerana nyakeun kitu gerada nyaritanan teu tari. Katinggalan ujung janteng we bari mangkeran. Disangki kumang mah sanes Jang Qodar barang dicaketan katingal. Aya ngagurilap katojo ku cahaya. Eta teh suhun ana beureh teh si horeng Cep Qodar nuju nyepeng peso. Bari tos dia caketkeun kana tenggekna. Mangkaning peso ke ngasa mang kamari atuh. Tos kitu mah teu emut kana naon-naon, aduh pandanganna we tewa kalian rada dipariuskeun ka gigir. Bari dipencet pigeulangna, pluk ke peso teh murag. Kana taneuh teras kumang di tanah ka dieu bari dikaleng. Jalan katingan aku mang menisigan lulus naker.
Aing ku kitunya kumaha lamun seug eta setan malikeunna peso ka emang. Cek Neng Ipah mang ngeuaskeun ku perkara Mang Oleh. Ah nya kana korban we mang atuh ning mung tangtos we kitu kersani kumaha kawasa. Kedah pada salamet panginten teh Mang Oleh. Tapi manehna ge ari geus mah gegebegan. Tada teuing we gegerna masyarakat di dieu lamun seug Qodar nemahan Rajapati. Sorangan moal teu ibur salalemur sa desa. Maihan maneh gitu. Ulah-ulah nu aya di dieu khususna diri akang meunang pamariksaan tinu wajib. Santeuna we dipariksa mah kudu meureun. Ceuk Cep Dadang kakara nyarita deui. Nyangang keuing pamariksaan tinu wajib segala den. Mang Oleh tacan ngartieun. Ari Mang Oleh. Nya pasti we nu aya di dieu khususna diri abdi meunang pamariksaan tinu wajib sabab anu kacicinganana teh mah Cep Dadang. Ameng Gusti. Atuh mangke tangtus keing pamariosan tinu wajibnya den. Mang Oleh semureuwas nya puguh atuh. Kobo Mang Oleh leuwih teu nyaksian kana kajadianana. Ameng aduh yang cilaka pangin diri mang ka hukum teh. Ka hukum teh puguh mang ading peso dicepeng pisan ku mang. Cek Mang Oleh beuki leuwas. Tah kieu kudu jadi pieunteugeun pikeun urang. Lamun emang diperangkeun manggih nu maot bari dirinya aya pakarang omat. Ulah wani-wani ngarampa kana pakarang sabab eta pakarang kudu wajib ditaliti sidik jarina. Ana geus kataliti heug akur jeung tapak leungeut emang kana pasti emang dikurawen sanajan emang teu ngalampahkeun oge. Palelawur teuing atuh aden cek Mang Oleh bari nyengir. Geus tong nyaritakeun perkara Jang Qodar ayeuna mah. Cahayana omat dina poe isuk mang wayahna kudu init maluruh sirati. Anu marengana mah itu Mang Enon bade gana paudung. Lamun bener sirati aya di ditu sok komo jeung si Andrina gancang we emang balik ka dieu. Abi rek ngayakeun laporan kana wajib barek minta bantuan barudak Taruna Karya. Di dieu pikeun narewak si Andri. Taruna Karya mah kapungkur barang saya mah Karang Taruna cenah. Nah sanes nyiratin hawe nya dicana ka dieu atuh Kang. Cek Neng Ipah bari ngareret ka Cep Dadang salakina. Nya lamun aya siratina bungkus dibawa ka dieu ku Mang Oleh. Alasna ku Mang Oleh we lah. Ngan lamun ditanya aya si Andrina, akang rek ngayakeun laporan kana wajib. Kalawan rek minta bantuan ka barudak ieu Tarka. Geus kitu mang lah. Wayana isukan jeung Mang Enon maluruh si ratihnya. Jeung kitu geura sare bising ieu sauk geus peuting ieu teh. Peuting keneh maksudna. Cek Cep Dadang mungkas caritaan ka wanita sare deui ka Mang Oleh badegan. Halus nama entong sare di tukang Mang Oleh di dieu atuh dina kursi panjang hitung-hitung ngajaga si Ayi Qodar bising ke teu kanyahoan kaluar deui samodel tadi. Cek Neng Ipah para wargi. Ngarasa hariwang ku Qodar sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep. Samodel tadi rek luas nemahan pati sorangan. Entengna ngorolos kanu jauh. Sedeng Mang Oleh nu dititahna mah hare-hare siga nu teu ngadenge malah ngahuleng. Itu Mang Oleh diajak nyarita anggur ngahuleng kunaon ieu teh cenah nya. Neng Ipah nepak kana leungeun atuh Mang Oleh bade gana ngarenjag. Astagfirullahalazim. Aduh, nyari neneng sok ngeurewas wae. Atuh diajak nyarita cicing wae anggur melenguk keur ngalamun ka ngalamun ka bogoh. Neneng besok kitu. Ngajarkeun emang nuju ngalamun ka bogoh we. Sanes nuju ngalamun ka bogoh mang neneng. Neng ruas karuasnakeun itu ruas karuasnakeun maksud teh. Dina perkawisna mah teh mun perkawis Cep Qodar. Ras emut kana cariosan aden. Beuy kajanten teh mah Cep Qodar ka pupusna. Panginten mang dicanapun wajib kalayan nampi patarosan kitu. Dupi kitu sasaurana naon neng teh? Tema Mang Oleh nyaritakeun deui perkara Qodar. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita Ipah atuh harita para wargi tuluy nyarita. Eta Mang Oleh wayahna saputing ieu mah ulah sare di tukang. Aduh, teu kimonok dibengker kedah di mana atuh neneng? Mang Oleh neuteub seukeut. Wayahna Mang Oleh saputing ieu mah di dieu dina kursi panjang tuh, tung-tung ngajaga Jang Qodar. Bisi teu kanyahoan ngorolos. Ayuh, mangga atuh neneng ke bade ngabantu nu bantal sareng-sarungna. Tema Mang Oleh muloyong ka tukang nyokot anggal jeung samping sarung. Nu teu sakumaha lila geus ka jero deui, cag anggalna ditunda dina kursi panjang. Tuluy diuk make samping sarung ari Neng Ipah jeung Cep Dadang geus ngarampi deui ka kamarna. Sedeng Neng Titin harita ngajejentul keneh we sorangan. Bari diuk dina kursi, pok Mang Oleh nyarita bari neuteub ka Neng Titin. Siga keur ngalamun meuni anteng naker. Ini mesti segera kulam aduh lah jalan wengi keneh teh. Ayo keneh ning puyeng jangan teu amang deui. Sok geura kulam neng bios mang mah janten ieu si jugul ieu.
Pokna renghap titing ngarenghap narik napas panjang. Panon sakitu curulik jeung borolok teh dina siran. Sinarna semu surem sabab katutupan ku Cipanon anu ngembeng. Samiknya mang abdi mah beuki ka dieu teh asa beuki manghawatoskeun ku nasibna Kang Kodar. Nya ani asa kacida teuing lanceuk abdi teh telengesna. Ku pangrasa abdi mah asa kurang kumaha bageurna. Asa kurang kumaha belana Kang Kodar ka Cirati. Lanceuk abdi ngadon beunang eta mah kajirat ku rayuan setan lanceuk abdi duh. Teu sieun-sieun doraka Ciratih memangnya. Cek Neng Titin tetep batina mah milu mang teu ngeunahkeun ku kalakuan Nyi Mas Ratih lanceukna. Nya teu inget kana kadorakaan memangnya. Pokna bari nyusutan Cipanon. Yuh, nu mawi atuh wandunna ngejat ngantunkeun nu janten saroge-oge teh emut kana pidorakaan ini. Sareng henteu diperhetangkeun pibalukeunana engke di akhir. Da nya kitu sifat jalmi mah tos katariku pangajak setan mah tara emut ka diri naon-naon. Neng wios neneng lah ulah dianggo emutan teuing jalan tos kitu kedahna tuang raka teh. Cik Mang Oleh setengah ngupahan ka Neng Titin. Lamun kongang mah geus hayang ngakesak we abdi manyaan mah. Cek Neng Titin bangun anu nafsu bari ngaleos asup ka kamarna. Gebrug panto kamar digebrugkeun tari. Yuheuh. Cajakan Neng Titin kesebut awewe bari adina Neng Rati. Make milu mang panaskeun kana kaluan lanceukna komo meureun Cep Kodar asa kasebut salakina. Moal leuwih ti panas hatena. Mintab ulah-ulah pi amaraheun teh ngagolak jero dadana. Nya kumaha atuh akalna aing isukan dititah maluruh Neng Rati. Nabebeja mah inung aya kieu gering dadak-dadakan teu dibejakeun Cep Dadang gering kitu. Ari dibejakeun den Dadang gering kumaha lamun Neng Rati na ka dieu. Pasti aing katohyan ngabohong ka Neng Rati. Geus pasti aing jadi dosa ing ngabobodo batur. Keun bae da aing mangan sakadar dititah kudunungan. Ari teu digugu kumaha. Leheung ukur diperdom kumaha lamun aing di PHK-kan. Mun aing teh balik ka lemur jadi si Hardolin we. Mabehna we lah para mitra mangga tuh. Urang leuseun heula para mitra oge keneh teh gah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitu gerentes hate Mang Oleh. Dituntungan ku ngucapkeun basmalah bari goloyoh ngedeng dina kursi. Nu teu kungsi sawatara lila reup sare meni ngaguhan. Ku rarasaan Mang Oleh sarena teh tacan sabaralila geus muniang di hudang. Tuluy ku kuliatan bari heuai sabab kageungkeun ku ngarona ting corowok nyebutkeun saur-sauran. Ret Mang Oleh ngareret kana jam anabreh horeng geus pukul 2:30. Alhamdulillah geuning 2:30 itu duh. Ku rarasaan aing mah es teh cikenik kieu. Teu waktuna geus janari geuning itu. Cek Mang Oleh geger dengan sorangan tuluy ngaleos ka tukang. Bari mawa anggal sanggeus nunda anggal ti kamar koloyong ka dapur milunseun. Kalawan nagenkeun saeng menang nyurugan. Ya geus kitu para mitra. Manehna init ka tengah imah cetrek. Nyetrekeun radio atuh kungsi radio harita ngagoar. Bisada memang aya siaran dina subuh-subuh. Teu kungsi sawatara menit Neng Titin norojo nyampeurkeun ka dapur. Jadi emang pas ngahurungkeun seuneu menit tanginas mang. Cek Neng Titin gilak Mang Oleh malik sarta nimbalan. Aduh, nuhun neneng lah. Ieu malih mah kurarasan mamang teh monok teh asa teu acan lami nanging dina waktosna saur geuning tos. Bila manguming rona ngawartosan saur-sauran dupi neng labi kulem. Abi naon abi mah berkah ti tadi kitu sakarejep-kerejep acan. Teh Neng Titin bari nyokot bobokos sangu rek dihaneutkeun. Ayuh, balik teu kulem neneng. Aku kieu cenah keur mang atuh neng bade ngalaheutkeun sangu mah. Cek Mang Oleh misad sabab Neng Titin rek ngahaneutkeun sangu. Cing punten mang. Angin nu dina panci panghaneutkeun sakantenan dina hawu nu hiji deui. Cek Neng Titin kojengkang Mang Oleh ngalengka. Nyokot panci angin tuluy tagenkeun dina hawu nu hiji deui. Atuh teu kungsi setengah jam sangu geus timus samalah mah geus dijait kalawan diakeul dina dulang ku Neng Titin. Kitu dideungeun nu sejen geus meunang ngahaneut-haneutkeun. Kalawan geus diakutan ku Mang Oleh ka kamar makan, dipajangkeun dina meja. Harita pramitra Cep Dadang jeung Neng Ipah pamajikanna geus sarudang. Samalah geus kacarai balik ti cai tuluy ngariung di kamar makan. Mang Oleh misah sorangan di tukang gero Cep Dadang gegero Mang Oleh badegana nu geus reka ampisan dahar. Mang Oleh. Kulaan Aleng. Mang Oleh nembalan cag alasna dituna dina dipan leutik. Gancang nyampeurkeun. Poya pitu saeun naon deui? Tok misahkeun sorangan ari dahar sok di dieu ngariung sakalian. Teu kitu di dieu deukeut lawang tah ulah jauh teuing jeung batur, ngarabo bari nambah deui sanguna. Saeus di dieu mamang ade caket lawang ade. Coba di badun heula sanguna su.
Mamang oleh nyokot alasna ti tukang. Tuluy pindah ka jero bari mawa bangku jangkung. Inu Cep Kodar can gugaden. Mang oleh ingeteun ka Kodar areuh katingali can kaluar-luar ti kamarna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya, harita Cep Dadang tuluy nyarita astagfirullahalazim. Nyari Mang oleh kakarana nyakeun, ipah deui jeung Titin meuni teu ngingetan. Cing teh ka kamar tin bisi ngecan hudang geuingkeun. Kabopohokeun abong kena pikiran keur balubang. Cek Cep Dadang manehna ge pohoeun. Harita teh para mitra koloyong neng Titin kaluar ti kamar makan. Berai mukakeun pantok kamar nu dieusi ku Kodar katingali keur ngajgojod simbut. Tapi kadengena mah sadanu hahargungan. Atuh gero neng Titin ngagegero laun bari ngajanteng dina lawang. Kang Kodar? Pokna Kodar tengah reret-reret acan jongjon hahargungan. Kojengkang neng Titin ngalengka asup ka kamar sanggeus deukeut pokna gero laun. Kang Kodar? Geus kitu kakara Kodar ngulisik tuluy malih kalawanannya sorana semu peura. Bade aya naon neng? Bade tuang Kang? Itu diantos ku Kang Dadang. Moal neng punten saurkeun ka Kang Dadang. Akang moal ngiring neda jalan teu raos awak. Paling teu gugah ari anu karaos mah karaos naon Kang? Neng Titin sigan eueuh karagab ngarampaleungeun Kodar karasa meuni panasna keur. Ngaros meuni paranas kieu nya. Pokna semunu reuwas sabab awak Kodar meuni nyebret. Leres neng nanging karaosna aku akan masa tariris ite. Kad urang ngabantun cai Kang ngompresnya Kang nya. Neng Titin aya kanyaah makerek ngamangompreskeun sagala. Koloyong kaluar ti kamar kalawan bebeja ka Cep Dadang lanceukna jeung kaneng Ipah. Yen Kodar geuning paranas tiris. Kumaha teuing panggenge jang Kodar aya nu karasa cenah? Tanya Cep Dadang bari ngareret. Nuhun Kang salirana meuni nyebret. Pangkompreskeun atuh tin karunya paingan teu katingali-tingali kaluar. Cep Dadang nitah mangompreskeun. Sanajan teu dititah oge keur neng Titin geus nia. Lamun panas ulah dikompres ku cihaneu tin, kompres ku cai tiis. Lamun aya mah ku es make jeruk nipis. Cek neng Ipah mairan leos neng Titin ka tukang. Maksudna rek nyokot cai atah parang Mang Oleh. Daharna geus beres. Samalah keur ngalepus udud bari diuk sila tutug dina dipan leutik bangun anu tenang naker. Kanginaon nyerak baskom alit ning? Tanya Mang Oleh bari neuteup kana baskom. Ieu Mang bade ngabantun cai Kang ngompres. Ngompres? Ngompres saha ning? Mang Oleh semu heran. Kan ngompres Kang Kodar Mang meneme dirampa pananganna meuni panas. Panginten ayeuna teu kaluar-kaluar anjeunna ge. Baru Cep Kodar teu damang ning. Masyaallah kunaon saurna? Ari saurna mah paranas tiris Mang. Teh maneng Titin nyuk cai atah tina gentong setengah gayung. Diwadahan kana baskom leutik koloyong ka jero kebat asup ka kamar. Sedang Cep Dadang jeung Neng Ipah pamajikanana teh pisantas salawur terus ngarampih di ka kamarna. Cag Neng Titin ngecagkeun baskom nu dieusi ku cai atah dina jero dina meja leutik. Kang cebi urang kompres ta arnas pados panasna lungsur. Yos Neng. Tong kompres dalam ngarepotkeun. Cik Kodar bari ngareret. Nyarek sotenan ngerasa era ngadon dikompres ku adi beuteung. Sabios kumaha ari akang sakieu pani-panasna. Na teu keresa ku abdi dibantos. Sanes teu keresa Neng. Mun tawe ngarepotkeun. Teu ngarepotkeun abdi marido. Teh maneng Titin bari nganclomkeun lamak kana cai atah pel lamak nu meunang maseuhan teh ditapelkeun kana tarang Kodar. Sakumaha nu kauninga para wargi, harita Kodar keur dina kaayaan gering panas. Atuh para wargi bener-bener Neng Titin belana ka Cep Kodar. Harita tuluy ngarancetan bitis Kodar sedeng Mang Oleh ngintip tina liang kunci. Katingali Neng Titin keur mencetan bitis Kodar, gerendeng Mang Oleh ngagerendeng jero dadana. Ameng dulu itu eta. Neng Titin, aya kitu nang meuli wah karagab pisan make daek ngarancetan bitis Cep Kodar. Nah dititah kitu ku Cep Kodar atawa niat manehna sorangan. Tapi asa piraku Cep Kodar make daek ditah ngarancetan segala ka Neng Titin. Wah kaya kima aya bahan katarik ati ka Banang Asmad. Aya Asmad lain Asmad asmara meureun. Heueuh. Kumaha lamun sebuanana pakait ati nepi ka aya tapal adamna. Cep Kodar kawin jeung Neng Titin kasebut ting urut adi beuteung. Beureun kasebut turun karanjang teh.
Resort lancekna gap adina lah nyaan moal rugi. Sumpah na gede herang poncenang ting. Lamun aom oleh dilancetan kuno gelis tur garis gelis. Alah kawasna moal teu teler panon teh. Bir memle cikurang Jakarta tiam. Jika hatunya aom oleh ku kulinciran alus model cep kodar dipencetan kuno herang bolenang. Bolenang herang mencerang. Astagfirullahaladzim. Kapan aing dikir ngalakonan puasa nah make antap intip segala cenah. Sedang puasa teh lain sakadar ngosongan beuteung wae teu dahar teu nginum. Sanajan panca indra ge aduh mamang bisa nyebut panca indra. Panca indra teh kumaha kudu puasa nyaeta panongon ulah sok satingali ditinggalikeun kana barang lain tingalieunana. Irung ulah sok saameu-ameuna, ceuli ulah sok sadenge-dengena, bibir ulah sok saucap-ucapna. Sedang aing aja ngadun ngintip aduh. Jangan matak baca, tapi batal memerdengan aing leuh pasti we bernya. Tingkatna puasa teh aing mah ngurangan meureun. Eta darajatna ngurangan teh kitu meureun. Aya hampura dosa deui aing. Aya nyaan. Dikeun lah kita ieu mah. Piraku Gusti Allah teu hampura. Kitu para mitra dina gerentos. Hate mang oleh tuluy ngaleos ka tukang deui. Mute sakumaha lila ngong bae kareunge soranu azan subuh. Atuh Neng Titin teu kungsi sare deui manehna tuluy ka cai kitu cep dadang geus nyaring malah geus bebersih. Balik ti cai perak ngalaksanakeun salat subuh nganu teu salat teh qodar sorangan sabab manehna keur gering. Sabuder madhab geus raya-rayan caang batara surya beuki lila beuki luhur tepi kangungkulan puncak gunung. Akhirna sabuder madhab katingali legana alam endah dan pemandangan. Manuk-manuk geus pada keluar di tempatna masing-masing bar disadara ricit. Hayam raongkong korongok ti unggal pilemburan, hawar-hawar kadenge soranu keur nutu dina lisung. Wanci aneut moyan harita cep dadang keur moya di teras, bari nungu-nungu Mang Enon badegana paudung, nu dititah maluruh deui Nyimas Ratih. Heuleut setengah jam puceng his nu di arep-arep teh datang atuh cep dadang ngarasa bunga. Wilujeng anjing den, cek Mang Enon. Wilujeng anjing mang mangalingi. Tema cep dadang bari ngorejat nangtung kalacat Mang Enon unggah tuluy nyolongkrong sasalaman. Ya Mang sadene deui. Alhamdulillah abdi sareng pun bojo kalipun adi aya di pangesto Mang. Mung kitu wae kodar kabancen. Aduh. Kutan cep kodar nu teu damang aden perlu sami sabaraha dinten. Hari katingalina mah wengi tadi waktu abdi bade saur samulina kumaha di ditu daramang. Anu mawi deui hanya kitu teh we lahirna mah madamang. Mung emutan nuju majeurna pajurawat gitu. Kata mitami Neng Mimin parantos aya mingguna teu keur satuan tuang acan pada melan siang wengi nganglu we sareng nganglu. Saperos antawi panglamunan. Mangge akhirna mah ngaros hariwang den lah. Mun inggis teras teu damang we ngalang layu ngemutan perkawis carogena. Salajengna kumaha tuh maksud aden teh? Muhun eta mah kitu bae ti dia angkat sareng Mang Oleh. Nanging Mang teu kedah ngiring maluruh duwi ka tempatna pun adi. Mung nuduhkeun bungkut ka tebihan anu saleresna Mang Oleh nu maluruhna. Eta leres pun adi sareng Isi Andri aya di eta tempat. Nu mawi den katinggal pisan kieu ku Mang ditoong tina bilik carang. Ngawitana mah mun ku Mang ditoong teh teu katinggal jalaran bilikna ge rekep atuh. Ari kata mitami engal di kapur. Mung barang Mang ulam pereng ka balik kulon ningalain rada carang. Ana ditoong teh Cep Andri sareng saurang pamaget tengah nuju ieu anu badegel. Buka saha eta teu apal Mang ge. Teu katos lami katinggal aya istri manyiran tuangeun barang diteges-teges ku Mang. Si horeng Neng Ratih teh. Cek Mang Enon ngajelaskeun ka Cep Dadang. Nuhun ari tos yakin araya di dinya mah. Kiatu sakedapnya abdi bade ngawartosan heula Mang Oleh. Koloyong Cep Dadang ka jero terus kebat ka tukang. Kasampak Mang Oleh badegana keur ngobrol jeung Neng Titin tuluy di gupayan. Sarenteng Mang Oleh nyampeurkeun sarta nanya rada laun. Aya pikeun sanaon den? Itu Mang Enon rek nuduhkeun tempat si Ratih teh. Ka dieu nyamper Mang Oleh jeung ka ditu geura init bising kaburu kodar kaluar ke. Lamun pareng si Ratihna aya kalawan kowalek si Andri nyampakeun eueuh gancang we bawa ka dieu. Alasanna mah ku Mang Oleh we lah eta mah atur-atur. Janten Mang teh kedah ngabohong. Nya aku mah Mang Oleh we lah pokona mah. Teh mah Cep Dadang ponok kalawan ngalieukan ka jero. Sabab sieun kodar kaluar ti imah. Moal matak janten dosa kitu mah ngabohong. Nah make jeung dosa sagala da ieu malin ngalampahkeun goreng atuh. Mun wireh ieu mangna nuju ngalakonan haum ade. Lah jeung ka ditu tong salobating catur kabul kodar ka dieu ke.
karunya we ka Mang Enon bising keseleun ongko dikesira pula tuh beli syarila cek Mang Oleh terus asup ka kamarna. Cep Dadang kahareup deui nepungan Mang Enon keur nungguan di hareup. Ari Neng Titin harita keur nyeusehan. Da tadi ge maksudna marek nyeusehan ngan diselang heula ku ngobrol jeung Mang Oleh. 5 menit ge teu Mang henteu. Mang Oleh geus kaluar ti kamar make pakaian butut, make calana palebah bujurna. Di tamal jeung kuleuheut da puguh pakaian paranti barang gawe ngurus papelakan. Pok Mang Oleh nyarita bebeja heula ka Neng Titin keur mersihan erok anu manehanana jeung nu Neng Ipah. Neng, kade Cep Kodar ulah dikandung-kandungkeun nya. Bilih aya ngorolos ge aduh. Ayeuna mah bade mios heula sakumaha paceti ade name. Nah, ilaha illallah kira-kira tuh Mang awangan kitu. Mah pantes anjeun Mang nya kumaha pami digarubujengkeun di jalan teu isin kitu. Cek Neng Titin barina teu. Aduh. Bunga aja mangangonu kitu Neng sabados engke disangki ku Cep Andri majalmi musafir. Bios anu ngagumujengkeun lah. Mangada kula maina ieu, mangatuh Neng, doakeun we Mang supaya selamat kalain hasil maksud. Nuhun didoakeun ku abdi nya Mang nya. Tema Neng Titin leos Mang Oleh ngaleos jalan ka pipir. Tos lami jang Enon, cekap we Mang, tema Mang Enon. Ari Mang Oleh nanaonan teh make pakaian kitu mun badi kawas musafir pisan jelema teh nya. Cep Dadang ngageunggeurkeun dumeh badegana make pakaian rubat rabet jeung calana di tamal. Mawi maksud Mang kieu supados disangki bari jajaluk kitu. Oh, nyaleung disangkan jajaluk kumaha mun disangka jelema gelo. Sawios nya ha. Disangki nu gelo sawios nih. Sudah disangki nu gelo anyar we. Nu gelo mah gelo mah sawios deh. Tema Mang Oleh heureuy. Mah atuh bade siapa ieu mah jang Enon lah. Pokna nanyakeun ka Mang Enon. Mah ngaina ge tema Mang Enon. Nuhun eta Mang bade mios ayeuna lah doakeun supados aya dina kasalamatan. Kalian hasil maksudnya. Cek Mang Oleh pamitan heula ka Cep Dadang. Ujung ka ditu lah. Ku abdi didoakeun mah. Kemudian Mang atuh permios abdi ge. Mang Enon harita ge permisi. Mang punten ku abdi direpotnya. Henteu den teu. Tema Mang Enon. Jerut tarurun tuluy ari dit harita Mang Oleh lempang ti hareup. Diringkeun ku Mang Enon tapi sanggeus jauh mah para mitra ti imah nu jadi dulungan. Mang Oleh nitah ti heula ka Mang Enon sabab manehna nu apal jalan sedang Mang Enon lempang meuni gancang naker tong boroning dititah ti heula cacak di tukang ge meuni setengah nu nyanyeren. Temahna Mang Oleh katinggalieun aya kana 15 meterna. Ongkohan Mang Oleh lempangna boyot bangun anu salse naker. Barang nepi ka sisi lembur parang di dinya loba barudak anu keur ngarango domba jeung muning. Da puguh ngaranna ge budak bari keur mereujeuhna balangor lalenger. Harita ningali Mang Oleh keur lempang ngadigigdeuk. Ngadon padanya leungseurikeun ku barudak sawana kayu maledogan sagala. Bari nyarebutkeun nu gelo anyar. Da eta Mang Oleh make baju butut calana palaba baju bujurna di tamal. Sajabati kitu kuleuheut. Gorowok barudak di belah wetan sisi sawah ting corowok. Menyebutkeun aya nu gelo anyar cenah. Bari sabagian nu sieun mah ting bertek lalumpatan. Sabagian aya nu nutur-nutur. Atuh reg Mang Oleh ngarandag tuluy ngalieuk bari ngamangkeun leungeun. Maksudna sangkan barudak lalumpatan. Eta ge aya 2-3 mah barirat, tapi sanggeus Mang Oleh ngaleos nuturkeun deui bari nyarebutkeun nu gelo anyar. Ge, tuh ya hanya ke rumah teh nya. Kaing nyebutkeun nu gelo anyar sia. Teu suri deui aing disebut nu gelo anyar, padul deh. Cek Mang Oleh ngadon diselang nyarekan heula ka barudak. Kumaha lamun disebut nu gelo heubeul daek. Dulu itu kalau nyebut nu gelo heubeul ka aing sugan guru dibantu sia nya. Mang Oleh rarat-reret nyangan pamaledo paretak barudak lalumpatan meniting alabret para wargi sadaya. Sabab sieunnya di baledo ku Mang Oleh. Gilak Mang Oleh malik deui katingali Mang Enon geus rada jauh. Gero Mang Oleh ngagero. Hei, onyon! Jeung onyon daguan euy, heula jagoan. Reg Mang Enona oreh deui ngalieu. Katingali Mang Oleh setengah lulumpatan. Sanggeus deukeut pok nyarita. Ibarungku amek ngahega. Hayu. Yang onyon. Egu nganyang-nganyang teuing leumangnya. Musuh yang marahi we. Nganyang deui ngajujang. Yang onyon aduh. Cabe mah. Rek nyebutkeun Mang Enon ge nyebutna onyon. Naon ari Mang make nyebut onyon sagala ka kuring. Lain onyon tapi Enon sok ngaruk sakaran batur segala teh nya.
Cek Mang Enon rada baut. Aduh, nya Enon lah hambura we. Salah pok. Ujang mah do ninggalkeun Mang. Aduh, meniripu ai bari. Ngap kieu bari ngiru ngomong. Ngap Mang geus capek. Aduh. Ulah ninggalkeun atuh Jang. Lain ninggalkeun ngan boga Mang bogan Mang beung bacan teu pugu-pugu ngadon patorong-torong jeung barudak nu keur ngangon. Atuh dah keheul Mang mah ka umat teh. Mun camblak ngaker subadul. Camblak kumaha kitu? Camblak mah subahna gedek boncenang teu suka teu sudi. Disebut nu gilo anyar teh. Nya bogan Mang we atuh. Bogan Mang kumaha make jeung bogan Mang saheula. Cek Mang Oleh ngadon guntreng heula jeung Mang Enon. Nya bogan Mang tadi waktu rek init kudu dadang digeungeureukeun. Kumeh pakaian kitu bisi disangka nu gelo. Kumaha tadi cek Mang ban? Emang cek Mang ge sawios cenah. Ka cek mah sawios den asa ulah disebut nu gelo anyar we kitu. Sebut nu gelo heubeut teu naon kitu. Cek Mang Enon bari seuring hehe. Heueuh nya aduh nya dipikir-pikir masalah Mang sorangan. Makanya rek kitu Jang. Katulis ke juri we sigana ju ah. Ulah ngeureus deui Jang Enon lah jauh kana kitu. Nya ya we setengah kilo deui Mang. Aming geuning meni lumayan tempat si borokokok teh. Kana 2 kilo nak tu imah leuwih Jang naon. Kurang leuwih aya kana 2 kilo malah. Keuna mah atulah yang ulah gancang teh leumpang Mang mah teu bisa gancang. Cek Mang Oleh terus arinit deui. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Para mitra sadaya beuki jauh lumampahna Mang Oleh jeung Mang Enon bari nyorang patempatan jempling teu papanggih jeung nu ngaliwat saurang-urang acan. Sokomo aya lembur mah estus tengah leuweung jaba nyorang jalan nanyak mudun. Sanggeus rada deukeut nu kira-kira 100 meter deui kanu rek dituju. Reg Mang Enon ngaraneg sarta nyarita. Tuh Mang tuh geus katingali aya mah imahna ge. Ceuk Mang Enon ngabejaan bari nyaringker kanu ieu. Aduh. Nu mana imahna teh Jang Enon? Itu tuh Mang tuh eta ka awi haur. Tuh geus katingali tuh piraku teu awas. Temal Mang Enon tutunyu. Oh itu nu nengang kalingkung kebon awi. Nya da heuh eta imah nu ngan hijina. Oh. Lain ku kitu eta ludeungan cicing tempat nu sakitu. Bari eueuh tetangga pisan dipikir-pikir maneh ngrati ngaronyang sara sorangan. Luas dipernahkeun di tempat nu suni. Tada teuing teu peuting moal teu jempling di bubuh paroek temenan. Asa dileuweung poek nongkleng buta rata itu Jang Enon. Cek Mang Oleh mangwegahkeun dumeh patepatan sakitu gareueumanana. Lah, keun bae Mang da kahayang manehna ieu kudu cicing dinu kitu. Jungjung ka ditu geura intip ka ditu geura kumang. Sing hati-hati bisi ka nyahoan ku Cep Andri atau ku baturna Mang Kening jelema bangun peranggas nakar teh. Mang Enon ngaburu-buru ka Mang Oleh. Jang Enon moal ka ditunya. Wah, da bari mah ngalantaran bisi ka nyahoan ku Cep Andri, ongkoh kuring mah tadi ge ngan sakadar menurukeun tempatna kitu. Samala amanatna ti duungannya nyarek ulah lila. Imah geus nudukeun tempat mah Mang kudu buru-buru balik. Sabari wang kuneng ningin kabeh hulang jentul wae kitu. Badang peuting teh rek sari atuh. Dung ditu Mang sorangan kuring lah rek balik deui ayeuna. Har. Kumaha Jang Enon panjenengan Mang rek terus narengan ka Mang teh. Anggo rek balik deui ka didunya. Wayahna geus kumaha atuh amanat nu jadi dunungan kitu. Ya tuh Mang kuring rek balik. Heug didoakeun kuringnya sing salamet kawan sing hasil anu maksud kabawa ning ratihna. Temal Mang Enon teu ngomong deui terus kebat balik. Atuh Mang Oleh sorangan ngahulang. Aduh, tampolana batur. Panyana aing mah rek tuluy maturan we, heueuh. Ari heung teh ngadon balik deui cenah. Kumaha lamun ceuk aing bareng tepung jeung Cep Andri, Mang Kening ceuk Ki Enon. Aya baturna saurang jelema jangkung badag jawab ieu perenges deui cenah. Aduh. Waduh kumaha lamun aing pada ngada ieu. Heueuh. Aing pada ieu pada ngagaronyengan we kuduaan beureunya. Hek di kumaha ka saha aing minta tulung kana pasti aing koin teh ngadon ngabale bangke di tempat kieu. Ngantung teuingan sarupa kitu mah Ki Enon. Sareng aing rek diparabkeun we, tapi ya adalah di kumaha ku aing rek dilaksanakeun we demi menghargai nu jadi dunungan. Sabab tadi ge bawahan kudu saat setia atas perintah sang pimpinan. Tugas itu berat para mitra. Mau tidak mau harus. Om Oleh bisa pidato bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dasar Om Oleh teh edun atuh. Orang setia banget. Pokoknya mah Bismillahirrahmanirrahim. Aki doyot nini doyot doakeun ye incu aki.
Incu rek ngalaksanakeun pancen ti dudungan pikeun maluruh adina anu katelah ning rati pangjagakeun raga pangjaringkeun batin incu mah genot mah buruy barengan ieu sebuah putu nu wasta aum oleh kaerek ning indag mah 3 kali 1 2 3 para mitra sadaya salah atuh Mang Oleh aing ngobot bismillahirrahmanirrahim para wargi sadaya tapi saterusna nini doyot aki doyot salah kuduna ulah waka kadinya nu pangheulana mah ngadoakeun teh ngakula Kangjeng Nabi sareng ngakula wargina para mitra sadaya kitu didoakeun gitu salajengna munut mah kan maha kawasa nah atuh salah ieu para wargi aki Om Oleh salah ieu Mang Oleh ngadon geger dengan sorangan terus neng jerag lemah 3 kali geus kitu mangaleos maluruh nyimas ratih bari hate teu boleh ratu sabab dia kasieun geus nyayang jero danana sanggeus deukeut harita kahiji panto imah bolongor tapi meni asa jempring teu kadenge sora nu batuk-batuk acan teu lila di jero imah kadenge sora nu gubrag-gebrung keur kitu cikiki kadenge sora awewe seuri nyikiki jempe tinu seuri hing nu ceurik atuh Mang Oleh beuki teu geunah hate bari timuruna kanu ceurik nyimas ratih gerendang Mang Oleh ngagerendang jero dadana ning ratih kitu eta nu ceurik teh meni bangun ka nyerian tapi bieu kadenge mah tah seuri meni ngagigik ayeuna ceurik nah ditinggalkeun kitu ku si borokokok setengah dipicu di leuweung heueuh pantesna teh lah heueuh pantesna teh kitu teh we ditinggalkeun da eta meureun geus wareg ayeuna mah aya alusna si borokokok eueuh aing moal hese moal ning ratih geus neng geulis lah pokona mah bae cu ayeuna ku ngomong bari dibantu muli itu tuang raka ngantos-ngantos panus kangen jeung nini kitu dina gerentes hate Mang Oleh harita lahan rek unggah kalawan rek mawa nyimas rati koreleng Mang Oleh kahareup barang rek ngalacat pisan kana golodong di jero aya nu nyiridik saurang awewe bukna karusut semu gimbal sajabati kitu teu make kutang-kutang acan susu ka mana-mani ukur make rok rangkepan kitu giges rarawek ampir temong orat beungeut camak plak pinu ku wedak kawas careuh bulan bibir urahak beureum pipikeun sakatuhu di mehongan bari ngangais bobonekaan si horeng awewe nu gelo ceureuh keuteuk awewe nu gelo teh seuri bari ngajanteng ditepas kalawan ngeyong-ngeyong bobonekaan kumaha atuh para mitra cek eta nu gelo teh heuh deh itu si papi ka dieu papi ya putra papi si herang mencrang si bentang kukus rek naon sia ka dieu si lalaki gejul lalaki tukang ngarujut awewe si burung sia majarkeun ka neneng cinta nyebutkeun oh my darling I love you tapi geus puas mah sia ngadon kabur nepi ka si herang mencrang ka paeh ka tincak domba sia nu gelo mah sia lain aing pek sia direweg ayeuna mah rasakeun sia lalaki bawa hayam dibenying si eta anak aing sia deuleu cek eta awewe nu gelo ngocoblang bari nyirilik rek ngudag Mang Oleh atuh pugusan nu teu reuwas jeung teu sieun harita Mang Oleh leungit di temah wadi leungit di kakolotan manehna teu sirik rek ngagoak terus ngabretek lumpat ti paparati taksiren sieun ku nu gelo sedeng nu gelo terus ngudag-ngudag bari seuserian datang ka sisi lembur batur parang di dinya loba barudak keur arulin sisi kebon barudak pating buriak lalumpatan bari nyebutkeun aya nu gelo nu memang Oleh lalumpatan make pakaian rubat rabet disangka ku barudak mah rek ngaberi padahal Mang Oleh lumpat sotenan sieun ku nu gelo awewena bari nu gelo namah duka teuing terus ka mana da harita ngudag Mang Oleh teh teu kebat da pugu lumpat ku sieun teh teu karasa Mang Oleh geus tepi ka imah dununganana sedang Mang Oleh teu unggah jalan ti hareup sam katingali pantonan utuh manehna ngoreleng jalan ka tukang parang di tukang aya Cep Dadang jeung Neng Ipah pamajikanana keur ngobrol ari Neng Titin keur nganciaran cai teh cai teh haneut ka kodar anu keur nyanangan panyakit harita Cep Dadang jeung Neng Ipah rareubaseun ningali Mang Oleh haruha hareho dada turun naik kesang meni ngoprot maseuhan sakujur awak brek Mang Oleh diuk bangun nu beak tanaga la ilaha illallah kunaon ari Mang Oleh kunaon diudag si Andri mana ayeuna si Andrina terus ngudag hadian teu cek Cep Dadang timuruna Mang Oleh badegana diudag atawa diberi di pahala ku Andri padahal manehna lumpat sotenan sieun ku nu gelo awewena menang sawatara jongjongan mah Mang Oleh can bisa ngomong sabab bereuwas keneh jeung capek balas lulumpatan nu sakitu jauhna
calana Mang Oleh pelebah bujurna soeh meni hampir sapat pisan. Eukeur calana geus ditamal ti tadina. Cingpah pangmerekeun cai kadinya bisi hanangeun narasina tenang. Pokna deui nitah mere cai ka pamajikanana. Ari akang wanya jalmi nuju saum di pasian cai. Kapan Mang Oleh nuju saum? Ai, rarasaan teh teu keur puasa. Cep Dadang heuleut sawatara jongjongan. Torojo neng Titin tas mairan cai teh ka Kodar. Dan rojo sarta nanya ka Cep Dadang. Bari ngareret ka Mang Oleh nu keur ngajemprak dina dipan leutik. Ambekan meni ngahegak bangun capenaker. Eta geuning Mang Oleh parantos muli deui mah. Mung sapertos anu capek kunaon nya saurna Kang? Teuing da ditanya teu nemalan kalah ngahegak itu. Teh mah Cep Dadang can bisa ngajelaskeun sabab can aya katerangan ti Mang Oleh. Wah disiksa mah kitu ku Kang Andri Kang. Puguh nya Akang boga timuru kitu tin ngan bieu ditanyakeun ku Akang can nemalan. Iyo sina tenang heula tukang ulah waka ditaros bili reuasin keneh cek Neng Ipah. Jep sararea jerempe ukur ting palencrong we nareuteub kana beungeut Mang Oleh nu beueus ku kesan ngoprot. Heuleut setengah jam kuniang Mang Oleh kakarat cengkat tuluy ngojengkang bari si Janu tareunangan. Bus ka dapur ngarawel gayung tapi teu ditaranya ukur di palencrong we. Ku sararea geus kitu krebuk Mang Oleh nyiuk cai tina gentong leguk-leguk nginum. Sararea pada olohok ningali pola Mang Oleh. Pok Neng Ipah harita ka Cep Dadang salakina setengah ngaharewos. Hari tukang Mang Oleh ngaleuy cai atah tina gentong. Kemana nyuling saum nanti sadar gitu. Neng Ipah kagetin berawargi. Keun bae antep tong digeungeurkeun Pah. Pasti Mang Oleh teh teu sadar teh. Cek Dadang pramitra koloyong Mang Oleh kaluar deui ti dapur. Dek diuk urut tadi kalawan ngareret ka Cep Dadang nu keur tingjaran teng jeung pamajikanana katut Neng Titin adina. Hanyuh aden hanyuh Mang cilaka aden. Aduh. Hampir-hampiran beak nabas hanyuh neneng. Hanyuh. Mang Oleh kakaradaek ngomong teu puguh ka hartina nyebutkeun aduh ge hanyuh. Ari kitu kunaon Mang Oleh nah disiksa ku si Andri tawa diberik-berik. Diudag-udag pok caritakeun atuh ka abdi. Ayeuna rek didatangan ka tempatna ku abdi lah. Hayang nyaho we lamun nya manehna rek ngajago. Cek Cep Dadang si Janu nafsu ka Andri. Aduh. Sanes disiksa ku Cep Andri atapi diberi. Mung teu sangki ku Ki Enon. Jelema naon kawas kitu ngadon rek nyilakakeun wungkul. Lamun sarupa kitu mah rek nipu ka Mang teh Cep Enon teh. Da eta we name oge Mang teu ngemutkeun di kakolotan lah rupina bieu teras diberi ka bumi dununganana. Aduh. Teu sangka jelema kawas leuwih kolot we. Cek Mang Oleh amekan masih keneh ngahegak. Ngan teu samodel tadi teuing. Saha anu nipu teh Mang Oleh? Cep Dadang neuteub. Sumun eta. Itu Ki Enon badega paudung teh. Teu uyahna keur jelema kawas leuwih kolot we. Nah kumaha kitu? Mun disangki ku Mang mah nyarengan teh bade teras ngiring maluruh Neng Ratih teh. Ari heugannya saukur nuduhkeun hungkul bumina. Tos kitu mah teras muli. Sabade Ki Enon teu aya lajeng Mang mios maksad bade ngintip Neng Ratih. Malisa teu acana mios teh sasama teu lah ka karuhun Mang. Suras aya dina kasalamatan. Tos dugi ka hiji bumi nengang teu eta tanggi. Bari tempatna ge matak pika keungeun. Koreleng Mang kapongpok bumi. Ka kuping ku Mang meni jempling akar teu ka kuping nu batuk-batuk acan. Teu kantos momenitan ka kuping surah istri gumujeng meni ngaheuheuy. Tos kitu hing nangis bangun ka nyerian. Disangki ku Mang meni Ratih we dikantunkeun ku si Barokokok. Mun ku si Andri alah seolah-olah setengah dipicen we setengah hinglewe. Sangemutan Mang pasti Andri nama teu aya. Lajeng Mang urelang kapayun maksa teh bade ditepangan. Nah tu namanya bade ngalacat kana golodog sirik teh lebat bumi aya istri. Nyirilik bade ngangais bobonekaan. Salira dikuntang hinteng. Salirana teh acan katinga pinareupeun aranut-but. Rambutna karusut meni gumi gimbal. Beungeut camak pelaku wedak bibirna urahak beuheum. Kahanap ngawaan anaremok tos rarangsak. Eta istri teh nyebatna papi ka Mamang teh soreng teh istri nu gelo aden lah. Teu Mamang teh emut teu emut kana naon-naon. Ngabalanyang we lumpat meni teu siriknya segala dirumpak ku Mang teh. Tak kitu aden. Nu mawi si Enon nu nipu ka Mang teh aden lah. Majarkeun teh Neng Ratih aya di dinya horeng bungkus nama di lebatan ku nu gelo geuning tempat teh. Cek Mang Oleh kakara tegeran nerangkeun. Ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso.
Cep Dadang harita nanya, jadi eueuhnya Rati jeung si Andri nama nu mawi aden mung aya nu gelo istri. Harku naon atuh Mang Enon kaos lain kolot we nya ngadon ngabobodo. Cek Neng Ipah boga rasa keheul ka Mang Enon disangka ngabobodo. Sedeng Cep Dadang sanggeus aya katerangan kitu ti Mang Ole gawena melenguk hatena ngagerendeng. Namana nu bener cenanya. Cek Mang Enon bener-bener manggihan si Rati jeung si Andri di hiji imah nengang. Ari dibuktikeun ku Mang Ole ukur aya nu gelo awewe. Kalawan rek ngaboberi ka manehna. Tapi asa pira ku Mang Enon make ngabobodo onaman mada manehna geus kolot. Tur ka dieu ge kamari jeung ibu kaya dununganana. Lamun bener-bener si Rati jeung si Andri aya di dinya, bari dibuktikeun ku Mang Ole eueuh, heuh ka mana atuh? Geus pindah tempat kitu. Cek gerentes hate Cep Dadang ngarasahan eueuh dumeh nyimas Ratih adina geus eueuh ti eta tempat. Pamilaras Ratih teu aya di dinya mana? Sumpingan we ku Mang Enon. Naon teh Mang Enon akang? Lajeng cariosan ku akang ulah sok ngabobodo kitu karunya ka Mang Ole. Nah haja-haja nyaosan kana piwarang akang aya sumping ka ditu ngadon diberi ku nu gelo. Cek Neng Ipah semu keheul ka Mang Enon dianggap ngabobodo. Mun den sumpingan ka ditu lah. Tuman kawas sanes ka kolot we. Alah jeung kawas leunggeus kolot manehna teh ngabobodo sareng ngalejokeun ka Mang. Nah, Mang dilejokeun ku si eta si Enon. Untung tadi Mang kabujeng lumpat, umum teh ngalumpat mah pasti Mang cilaka dirawai gunung gelo. Aduh. Riba di lawan da puguh itu mah kasebatan gunung gelo sanes lawan-lawaneun. Pumi aden teu kersa nyumpingan ka ditu, yos Mang ayeuna bade ka ditu. Mang Ole mairan kana caritaan Neng Ipah. Keun wae Mang. Kajian abdi rek kadi itu tapi geus rada ieuh. Bari rek nanyakeun naha bener si Ratih jeung Andri aya di tempat nu tadi didatangan ku Mang Ole. Ngan omat peupeujeuh ka sararea ulah carita ka jang kodarnya. Yen Mang Ole tos marulu si Ratih. Mun cece omatnya ulah sasauran ka Kang Kodar hawatos. Mangkani katingali ku abdi panyawatna sabeuki abot. Namege waktos abdi ngintun cai kalebet ka sampak nuju ngajelengut we saperos nuju ngalamun. Meni anteng naker cek Neng Ipah mairan. Piraku deui atuh tin da cece ge boga pikiran jeung karunya dewe ka manehna. Lamun cacara teh mah sarua jeung nambahan panyakit. Teh Neng Ipah. Aya Mang Ole puasan teu? Pokna nanya ka Mang Ole bade gana bari ngareret tuluy teu. Ih, nyari nani terus teu sabumi we. Menaroskeun puasa segala ka Mang. Piraku Mang teu puasa ngiring saur. Teh Mang Ole. Moanya aya puasa tadi nyiuk cai tina gentong teras nginum. Mending ngalekik bangunan anak-anak. Ini surga mangalu cai tina gentong. Baik nanyakeun ka Titin. Mulus ning mangalu cai tina gentong. Cek Mang Ole nanyakeun ka Titin. Nuhun tadi waktu Mang neme sumping haru hareho. Terus kapawon nyenak cai tina gentong ku gayung-gayung kalayan ngaleueut teh Neng Titin. Oh, mulus Den. Mang Ole nanyakeun ka Cep Dadang rek ngaleos ka jero nya kodangan tepek ku sararea da meureun. Menak itu ge poho teu nanaon duluykeun puasana mah. Tamat. Kieu para mitra waktosna see para mitra. Dongengna masih panjang anjing urang teras mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana promios.